Syarat takbiratul ihram nomor ka-11 ulah arek ngeureunkeuna sakedeung atawa lila eta eureuna nya. Jadi ulah eureun ek lila atawa sakedeung eureuna mah nya dina takbiratul ihram teh. Eta ka-11. Ka-12 syarat takbiratul ihram teh takbirna kudu kadenge kabeh hurufna ku jalma anu ngomongkeun nana. Syarat takbiratul ihram nomor ka-12 kudu kadenge sadaya huruf takbiratul ihram. Iraha takbiratul ihram teh? Takbiratul ihram teh iraha? Salat. Takbir dina mimiti salat. Biasana lamun osok ngucapkeun usoli nyaeta dilaksanakeun tos beres ucapan usoli fardhol isya'i. Arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar eta teh ngaranna naon? Sora kudu kadenge sora takbiratul ihram teh hurufna teh kusaha kudu kadenge na ku urang ku nu ngomongkeun takbiratul ihram ulah kieu da paja takbiratul ihram eta mah ku paja ge tong boro-boro ku paja ku ayah ge teu kadenge kuduna teh kuping ku diri sorangan. Allahu akbar. Cik sok coba sadaya huruf na ulah sabare ulah kieu Allahu akbar ro na teu kadenge kudu sadaya huruf na kadenge ngertos ulah aya nu leungit huruf ro na eueuh misalkan Allahu akbar eta ro na leungit teu kadenge teu kaci eta teh 12 nya 13 kudu manjing waktuna salat sabab tawa nu boga waktuna. Nu ka 13 syarat takbiratul ihram teh kudu geus asup waktu salat. Lamun salat nu di waktu ayeuna pajar rek salat isya maka ngalaksanakeun takbiratul ihram pikeun salat isya teh kudu geus asup waktu salat isya. Ulah can ge waktu salat isya datang geus ngalaksanakeun takbiratul ihram pikeun salat isya ulah teu kaci. Atawa geus datang sababna seperti salat naon? Seperti salat tahiyatul masjid. Salat naon cenah? Tahiyatul masjid. Seperti salat tahiyatul masjid. Hartosna salat tahiyatul masjid teh salat menghormat masjid. Ulah wakat takbiratul ihram pikeun salat tahiyatul masjid lamun pajana can ka jero masjid. Bener teh? Bener. Can ge asup ka masjid geus naon? Takbiratul ihram pikeun salat tahiyatul masjid teu kaci takbiratul ihram mah. Di jalan aja. Hanya salat di jalan. Tah kitu kelah pajage ngarti. Ka-14 syarat takbiratul ihram teh kudu tumibana jalma geus madep ka belah kiblat. Kiblat teh itu misalkeun nya kiblat teh itu ulah kieu Allah. Nah, eta mah encan naon? Can madep kiblat. Allah. Naon kitu kuna teh kieu heula. Allahu akbar. Kuna teh geus madep kiblat karek naon? Takbiratul ihram. Karti 15 ulah cacad hurufna. Kade huruf takbiratul ihram ulah cacat, ulah kieu. A diganti hamzah teh ku ain.
Allah. Allah. Eta cacat huruf ulah. Tuluy akbar, kap diganti ku kop. Allahu akbar. Salah eta oge teu kaci. Allahu Akbar. Hartos. Tos. 16 terakhir syarat takbiratul ihram teh makmum kudu pandeurieun takbiratul ihram ti imam, berarti imam heula. Misalkan paja imam, ayah makmum kudu kieu. Paja heula Allahu akbar cek paja teh tah. Paja geus sebar, geus beres neme ayah Allahu akbar. Ulah bareng. Komo teh makmum teh heula. Allahu akbar. Engko makmum, ai imam paneuri teu kaci gitu ge. Ai berjamaah mah. Mun teu berjamaah mah masing-masing teu naon. Bebas. Bebas eta. Paras. Tos.